Tiga. Halo Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Fitra Utama, Bapak yang sekarang akan mengajarkan kalian tentang bahasa Sunda. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat? Saya Pangestu Dama. Nah, di dalam pertemuan kali ini Bapak harap kalian sudah memiliki buku paketnya ya, supaya kita belajar enak. Karena sekarang ini sedang COVID-19, bahaya, banyak virus. Kalian, tapi jangan tidak belajar, kalian harus tetap belajar di rumah. Nah, makanya dari itu Bapak akan mengajarkan kalian di pengajaran pertama yang berjudul tentang Mikanya Sasatoan jeung Tatangkalan. Nu artina, yang artinya menyayangi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, di dalam pembelajaran ini Bapak akan membacakan, kalian mendengarkan saja. Nah, tapi dari mendengarkan nanti kalian ada tugasnya. Oke, dengerin ya. Taman Uncal. Basa ngaliwat ka komplek Pemkab Bandung dan micem midamani resepkeun nempo uncal di taman anu aya di dinya. Ku urang dinya mah disebutna Taman Uncal. Kawas di Istana Bogornya cek mida. Muhun tembal dami. Anu matak basa di imah Mang Dadi soal eta ucal oge ditanyakeun ku mida jeung dami. Eta teh ucal nu saha Mang? Cek mida. Anu pamarentah nyata pamarentah Kabupaten Bandung. Taman Uncal teh kandang sareng tempat ngabibitkeun uncal sekaligus kanggo ngawanohkeun sato langka. Pangpangna mah kawarudak cek Mang Dadi. Uncal teh di mana Mang? Ayeuna mah dami anu nanya teh. Anu di dinya mah pamisahan ti Istana Bogor. Uncal totol. Di pasian 20 uncal ayeuna mah tos langkung paninten. Datos aya nu arankeun cek Mang Dadi. Geuning seueur nya cek mida. Komo anu diranca upas malangkung seueur deui cek Mang Dadi. Ranca upas teh di mana Mang? Cek mida deui. Di Ciwidey. Tah di dinya oge aya tempat ngabibitkeun uncal, tempatna lega. Da di leuweung uncalna oge tangtos we langkung seueur di Taman Uncal cek Mang Dadi. Sami deui uncalna pamisahan ti Istana Bogor cek dami. Sanes tapi uncal di mana-mana. Dikempelkeun di dinya sinabaranahan tembal Mang Dadi. Iraha abdi hoyong amung karanca upas hoyong ninggal uncal cek mida. Abdi oge hoyong tembal Dani. Nah, itu Bapak sudah menceritakan tentang bahasa Sunda. Bagaimana kalau kalian pernah lihat itu adalah kebun binatang. Ya. Kamus alit satu lagi supaya kalian paham. Bapak akan membacakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesianya. Basa yang artinya adalah waktu. Anu matak yang artinya karena itu. Ngawanohkeun yang artinya memperkenalkan. Uncal artinya rusa. Berarti Bapak tadi sedang menceritakan tentang Taman Rusa. Pangpangna yang artinya utamanya. Pamisahan yang artinya pemberian. Tempat ngabibitkeun yang artinya tempat pembibitan. Langkung yang artinya lebih. Lega yang artinya luas. Baranahan yang artinya beranak. Nah, kalian di dalam pembelajaran ini wajib mencari, membaca cerita tentang bahasa Sunda dan praktekkan bersama keluarga, kakak, adik, atau kerabat atau teman-temannya di rumah ya. Itu aja yang Bapak sampaikan pada hari ini. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.